Lan aqwali ulama syari'ati anha fa inna madzalika liqusurihi ala anna kulaman atasanya nyana jalma akhraja anu ngaluarkeun man qaulan kana qaul kana pendapat min aqwali ulama syari'ati tina pirang-pirang pendapat ulama syariah anha tina syariah fa inna madzalika maka pastina ari itu akhraja atau ikhraj likusurihi eta karena gagabahna man karena terbatas man andarajatil irfani tina derajat irfan tina derajat ma'rifat. Fa inna Rasulullahi maka sanyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amana ulama'i ummatihi qad amana eta teman-teman ngaamanahkeun Kangjeng Rasul ulama ummatihi kana ulama umatna Kangjeng Rasul ala syari'atihi atas syariatna Kangjeng Rasul biqaulihi kalawan dauhan Kangjeng Rasul al ulama'u umana urrusuli al ulama'u ari para ulama umana urusuni eta pirang-pirang kepercayaan para rasul malam yukhalitu as-sultana malam yukhalitu salagih henteu mukhalif henteu campur eta ulama as-sultana kana para penguasa wa muhalun jeung eta mustahil minal maksumi tina anu diraksa ayu amina naon yen ari yen tah ngaamanahkeun maksum ala syariatihi atau syariatna maksum teh Kanjeng Nabi khawanun ulang ayu amana naon entah diamanahan ala syariatihi atas syariatna eta maksum khawanun saha jalma anu loba khianat wa ajma'u jeung ijma' ahlul kasfi aidon halna deui ala annahu atasanya nyana kalakuan la yusama ahadun aliman illa in bahatha ala manasi aqwalil ulama'i la yusama etan teu dingaranan ahadun saha hiji jalma aliman kana seorang alim illa in bahasa angin lamun geus ngabahas ahad an manasi aqwalil ulama'i tina pirang-pirang perbedaan pendapat ulama wa arafa jeung nyaho ahad min aina akhadhu min aina timana akhadhu ngalap ulama ha kana aqwal minal kitabi nyatana tina kitab was sunnati jeung tina sunnah tina hadis laman henteu jalma roda anu nolak jalma ha kana aqwalil ulama bil tariqil jahli kalawan jalan bodoh wal udwani jeung musuhan wa ana kullaman jeung sanyanyana saban-saban jalma roda anu nolak man qaulan kana qaul kana pendapat min aqwali ulama ihatina sebagian pirang-pirang pendapat ulama syariat wa akhraja jeung ngaluarkeun manhu kana eta qaulan an hatina syariat faka'annahu maka saperti sanyanyana jalma yunadi eta ngagerok siman ala nafsihi atas diri nasiman bil jahli kalawan bodoh wa yaqulu jeung ngomong man ala ishadu anni jahilun biladi lihadal qauli ala ingat ishadu kudu nyaksikeun maraneh kabeh anni kana sanyanyana qaula jahilun eta anu bodoh bidalili hadal qauli kalawan dalil ieu qaul ieu pendapat minas sunnati tina as-sunnah tina hadis wal qur'ani jeung al-qur'an aksuman eta sabalikna jalma khobar anak ulama aksuman eta sabalikna jalma qabila anu narima jalma aqwalahum kana pirang-pirang pendapat ulama wa muqallidihim
ejen pirang-pirang muqallidna ulama wa qoma ejen ngadekeun man lahum kana eta wa qoma ejen tetep lahum kana man adalilu naon dalil wal burhanu tegasna dalil wa sahibu hadal masyhadis sani dengan posna heula Pak usi kapanjangan pasti nyawa aya titikan wal sahibu hadal masyhad